Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumoe kasadayana, kanca Abah di sakuliah dunya. Nyangakeun tunggara mawa bagja. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka teteh lah kaguan apa itu Cecep? Anu matak teu kahartina teh. Naon sababna bet aya dina lomari teh Imas? Ibu jua ngayakinkeun ka Cep Dudi. Bari terus ngahulang bangun aya nu dipikiran. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Moal dipasikeun mah ku apa? Moal atuh. Ieu teh ahli nu ngandung riwayat. Sakumanyahna oge kata Imas, moal dipasihkeun. Birangke nya ari apa tos mulih, urang taroskeun. Nuju angkat ka mana kitu? Apa teh Ibu? Nyariosna mah bari karencanganana cenah. Enjing-enjing pisan tadi angkatna teh. Saya oge taroskeun kata Imas, Bu. Kedap dia oge gerang ngurunyung. Nya. Tapi wayahna nya Cecep mah teu keng nyaksiannya. Nah, Bu, nya sabios atuh. Geus ulah kirang sae. Kan ku Ibu we deuk ditanyakeun paduduaan. Mangga, Bu. Cep Dudi teu ngabantah. Sarta harita oge lewas we manehna kahareup. Sedengkeun Imas nu harita geus balik ti pasarna. Kawas nu terus rasa. Ngadadak hatena ting seredet sesebelakan. Nu ngajadikeun ratugna jajantung bati ngungeng katorekan. Ku kituna ka tukang beca teu sirikna ngaburu-buru hayang geura nepi ka imah. Ngarasa hariwang bisi aya naon-naon. Curiga dumeh tara-tara ti sasari ting sareblak bari paranas daun ceuli. Datang ka imah saperti biasana sok terus we ngoreleng ka tukang langsung ka dapur. Harita oge kuncung-kuncung teh kadinya. Barang bus kasampak biminah keur kaprak-kaprak. Mireungeuh manehna ngarong heap. Biminah ngalieuk bari nyerengeh saperti biasana. Jadi jelas teu nembongkeun tanda-tanda picurigaan. Sanggeus merenahkeun balanjaan, bus Imas ka jero, kasampak Ibu Jua keur calik. Red ka Imas glenyu imut, mapag ku Bubuden bear marah mai. Ku kituna Imas ngemplong hatena, tetela taya naon-naon nu matak nyelempangkeun. Kengeng naon bae balanya teh Imas? Ibu Jua nanyana dareh deh, seperti sasari we. Neteupna ebreh nganung kadeudeuh, saeutik oge teu kapangaruhan ku soal anu bieu. Sakumaha nu dipesenan ku Ibu we. Imas bari geuk diuk dina bangku. Dupi Cecep teu katoterasan, Bu. Pokna deui bari jung cengkat. Deuk disalin ku pakean paranti sapopoe. Teu nanaon. Naka mana ayeuna teh nya keur ulin meureun. Kelanan Imas. Diuk welanan. Ibu aya nu deuk ditanyakeun. Ibu Jua bari teu oleh neuteup. Pok-pokanana lirih tapi daria. Keur mah tadi geus aya kila-kila goreng, katurug-turug, tara-tara ti sasari.
Bubuden ibu jua kacidana ker dari anak. Begituna hatena nuges mimiti teger teh ngadadak ngageter. Ratug tebeda we titutunggulan. Bade aya pikir saya naon Bu. Imas males neuteub. Sorana rada ngageter. Sanajan can karuhan bakal aya naon-naon reuwas mah geus diheulakeun. Lain. Kieu Imas. Tadi basa si Cecep ngudag si Onet ke kamar Imas. Kebeneran mireungeuh cak-cak deuk asup kana lomari pakaian Imas. Teu rekep meureun nya meneutkeunana. Lantaran bisi kapanggih ku Imas, nya cak-cak teh ku si Cecep teh di teangan ka jero lomari. Teu kapanggih. Ngan manggih ieu we ieu. Ibu jua bari musiwel ngaluarkeun ali stempel anu tadi heg ditembongkeun. Di mana ieu teh kapendakna Imas? Ibu jua saterusna naroskeun. Bari hate mah teu leupas tina rasa curiga. Lantaran ali teh beunang disebutkeun salidana aya dina cepuk. Sanes kaing mendak Bu. Lelepen gagaduhan. Pangasihan tipun Bapak. Imas nyaritana rada gugup. Ku kitu teh mah sieun matak nimbulkeun kacurigaan. Bakuna mah bisi disangka meunang maling. Kumaha Imas? Baru nu Imas. Ieu mah ali stempel Mas. Letterna SD. Gerapek ilikan sing tenget. Laras Bu, gagaduhan. Pasihan tipun Bapak. Imas keukeuh. Ret manehna kana ali. Ai, ulah kitu Imas. Ibu teh nyaah ka Imas. Sanajan teu diceplak pahangkeun oge ka Imas. Tapi Imas teh ku apa jeung ku ibu teh geus di aku anak. Duh. Da laras atuh Ibu. Lalepen teh gagaduhan, sanes kenging teu halal. Namun pamasihan tipun Bapak. Teu dianggos teh. Nyata bilih matak picurigaan nu sanes. Sarengan deui isin we ngangona da lalepen pameget. Kaubuh logor deui. Imas. Jadi keukeuhnya Imas teh ngaku miboga kana ieu ahli. Laras Bu. Margi yakin gagaduhan. Sanes kenging teu halal. Nya kajeun ari Imas keukeuh kitu mah. Cing, ayeuna ibu duk nanya. Ieu ali stempel teh letterna S jeung D. Cing naon hartina? Nya duka atuh. Margi kupun Bapak teu dipasihan terang. Mana wit tos kitu we ti tokona. Lain geus kieu ti tokona Imas. Tapi ieu teh ngahaja menang pesen ti tokona. Ayeuna tokona ge aya keneh ngan geus ganti ngaran. Jadi lamun eta ali ditembongkeun kanu nyieunna tang tu apaleun. Lantaran suratna oge aya keneh. Tah, ieu letter S D teh Imas. Pondokna tina Sastra Wijaya jeung Juaningsih. Sastra Wijaya nyaeta apa? Juaningsih nyaeta ibu. Jadi jelasna. Ieu ari stempel teh kagungan apa? Ngahaja. Menang pesen ti toko di dieu di Bogor. Basa samemeh perang baheula. Kitu tah sarsilahna teh. Sarta ieu ahli teh langka dipake. Salilahna disimpen dina cepuk. Ngan teu kahartina naon sababna ayeuna bet aya dina lomari Imas. Turug-turug jeung diaku pisan ku Imas. Semet dinya reg ibu jua sasauranana ngandeg. Hayang nyaho kumaha jawaban Imas. Bari manehna mah lain deui ngarasahan jakalna ku Imas. Sakitu dipikanya teh kalakuanana bet serong. Nu sakitu bangun bageurna teh
Kanyataan mah sulaya jeung buktina. Borok dipikanyaah nepi ka dianggap anak sagala. Ibu, teu pisan-pisan abdi teh ngagaduhan kalakuan awon. Kumawantun kana kagungan ibu. Laras ibu eta lelepen teh gagaduhan. Pasihantipun Bapak. Demi Allah ibu, upami abdi ngabohong. Imas bari bruk nyuuh kana bangku. Segeruk bae manehna ngaguk-guk. Kumaha Imas? Kalah kecerik jeung tinimbang rek ngaku mah nya. Ini bener maneh mah Imas. Teu beunang dipikanyaah. Teu beunang dijelemakeun. Padahal Imas, lamun nya maneh hayang ali emas tempel ku ibu oge moal burung dipanglikeun. Nu surup jeung pawakan awewe. Oge naha teu karasa kanya ibu teh. Di kongkorongan, di suwengan. Malah leutik-leutik oge di alian. Tapi tetep we cacarokot. Nu budi ucing maneh teh Imas. Teu beunang dipikanyaah. Ibu jua tina ku bawaning geus jengkel. Imas nepi ka diwaweleh bebeakan. Ampun ibu, ampun. Tarumaos abdi mah, mangga. Masing bade disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak diwalang-walang oge. Mangga abdi mah, leres, eta teh lelepen gagaduhan. Imas ngolosod tina bangku sarta berubah manehna ngarau dampal sampean ibu jua. Alah, untung ngarau dampal suku segala Imas. Jelas, ngapa diucing maneh teh? Teu sudi ibu kacacingan, kudu goreng kokod. Ibu jua bari ngajengkat sarta langsung ngageblus ka kamarna. Ibu, leres abdi itu tegaduh kalepatan. Gusti nu Maha Kawasa nu ninga kekayaan hati abdi. Imas bari cerik teh merosot be ngalaan kongkorong suweng katut alina. Sok kumanehna diteundeun luhureun tekas. Tekas teh bupet kanca. Hatena geus giling, deuk indit deui ti dinya. Deuk langsung ka Cibadak pikeun ngadu kanu jadi bapa. Lantaran yakin eta ali stempel teh pamere ti bapana. Tadina mah deuk disalin heula ku papakean anu rada buruk. Ngan bisi leula teuing. Babakuna mah sieun ka pergomanten ku juragan sastra. Matak beuki nambahan wiwirang we. Ongkoh deui bisi kaburu kapanggih ku Cep Dudi. Geus tangtu bakal muntangan. Cecep, tasangkan sasarengan sareng teteh teh teu salahna. Ibu dugi kaneren-neren paling ahli ka teteh. Padahal eta teh ahli teteh. Teka harti ibu dugi kakeukeuh ngangkeun kana eta ahli teteh. Cecep, kapaksa teteh teh kena ingkah kanggo nyingkahan wiwirang. Oge, ibu teh tos terang-terangan ngusir ka teteh. Duh, Cecep, pileulehan. Heng didoakeun ku teteh. Cecep sakola sing maju, teu kengeng nakalnya kasep. Duh, Cecep, pileulehan.
Imas hatena nyambat-nyambat kacep Dudi. Bari geus teu ngalobakeun di pamolah. Jurut bae, manehna turun ti gedongna juragan sastra. Geus teu ngurus pamitan heula. Puguh kaayaan hate keur kacida bangreng sarta samagahana. Ku ibu jua nu harita keur aya di kamarna. Kungsi kadangu ngulutrakna Imas katepas. Ari heg ku anjeunna ditempo tina janela. Imas geus ngalenghoy kaluar ti pakarangan bari teu reureuh nyusutan panona. Masalah. Dek balik merentah ka lemburna. Pogoh we, untung da geus reunceum. Tapi teu naon sakitu mah. Lantaran ku aing geus diikrarkeun dibikeun. Tapi ada kena papakean mah teu daekeun mawa. Heraeun meureun. Bohongan we, dipikeun nyaah. Kalah ka nincak sirah. Teu sangka bet goreng leungeun. Tapi eta ku mata kagetna teh. Ngakuna maneh teu eulem-eulem. Ibu jua ngagerentes bari kojengkang we kaluar ti kamar. Kabeneran, ret kana luhur tekas. Aya nu ngagunuk. Ari heg teh disampeurkeun mana horeng perhiasan Imas nu geus diikrarkeun dibikeun. Tetela memeh indit teh di udaran heula. Alah, gede wilaanan ieu teh. Dah, teu kaharti. Da ngarapi anal kitu. Teu bisa jadi. Dek di anal kumaha. Da sidik ieu teh, alis stempel anu aing. Ngambil hate meureun. Supaya ku aing teu dilaporkeun. Nya beureun kitu tangtu tah maksudna teh. Kajian mulangkeun deui perhiasan we. Jeung tinimbang kudu dibui mah. Pinter oge akalna mah. Bari kop we perhiasan teh ku ibu jua dirawatan. Sedengkeun biminah nu harita keur jongjon kaprak-kaprek di dapur. Saeutik oge teu nyangka yen Imas geus incah deui ti dinya. Atuh waktu keur hoghagna tadi sama sakali kumanehna teu kadengeun. Bari jeung teu nyangka we yen harita teh aya kajadian naon-naon. Baguna mah rada anggang we deui pernahna. Tekung silila cep Dudi norojol ka Imah. Bener-bener waktu Imas keur padukdekan jeung ibuna teh sama sakali teu nyahoeun. Lantaran tadi oge terus we ngaleos indit ka babaturanana. Ari rong heap teh ari pok bae manehna nanyakeun Imas. Bakuna mah hayang nyaho. Kumaha pasualanana? Nah bener alis stempel teh geus dibikeun ka Imas atawa ngan sakadar manggihan ungkul. Nyeta nyucut Imas teh Cecep. Majarkeun teh cenah ali manehanana pamere ti bapana. Bari derak-dek we ku ibu jua didongengkeun sakumaha kajadian tadi keur waktu mariksa Imas. Leres ibu. Cek Dudi bangun nut percayaeun. Nya, sakitu ku ibu teh dileuleyan. Keukeuh we neutreug. Cenah ali teh nu manehanana. Sapiraku deui ibu. Cek Dudi bener-bener teu percayaeun. Ari Cecep. Nah teu percaya Cecep teh ka ibu. Ibu tadi sangka dijieunaan. Dupi teh Imasna ayeuna ka mana bu? Nyaho teuing. Ibu jua pondok nyogok. Keheul dumeh teu dipercaya. Leres atuh bu. Nya bima indit keluar. Alah, ku ibu diusir. Teu ngusir ibu mah, karepna we meureun. Hayangan balik. Rumasa meureun boga dosa. Duh, tangtos diusir ku ibunya. Paparahna mah cep Dudi teh deuk ngajengkat kaluar, deuk nyusul Imas. Tapi ibu jua teu cileureun.
rikat pigelang Cep Dudi dicerak. Da kamana Cecep teh? Ibu jua nyerekna beuki page. Bade nusu teh Imas kastamprat beus. Lot atuh Cecep lesontkeun Bu. Cep Dudi bari narajal hayang leupas. Ai. Mantong Cecep. Nadek dikumahakeun si Imas teh. Dek dibawa deh ka dieu. Teu perlu Cecep. Lantaran yakin manehna teh boga dosa. Ibu jua neng terewelang ngahulag Cep Dudi. Teu percanten Cecep mah Bu. Teteh. Cecep ngiring teh. Antukna Cep Dudi ngagarewek nyambat-nyambat ka Imas. Anu saterusna mah hing bae manehna ceurik bari keukeuh teterjelan. Puguh we. Biminah nu harita keur di dapur, lain deui reuwaseunana. Ngagentak manehna ti buburanjat ka jero. Ari breh teh. Ibu jua keur pabedol-bedol jeung Cep Dudi. Nu harita bari ngawiwiw sarta nyambat-nyambat ka Imas. Yah. Si Asdi jeung si Ma Asik. Cenah ka dieu Biminah. Tulungan kitu kuring. Ibu jua nyorowok ka Biminah. Puguh meh-mehan kabalahan. Sanajan bari teu ngarti, Biminah teu ngurus barang tanya heula, dadag we. Manehna ka dapur deui, langsung kaluar bari gegerowan. Bari gegerowan ka salakina jeung ka supir Asdi. Atuh, barudak duanana lalumpatan, langsung ngageblus ka jero imah. Gorowok deui. Ibu jua mundut tulung. Atuh rob bae Cep Dudi teu sirikna direjeng kuduaan. Geus kitu mah, Cep Dudi teu bisa naon-naon deui, ukur ngahiung we ceurik. Bari nyambat-nyambat ka Imas. Nu sejen ngan bati kaget we, puguh teu ngarti jujutanana. Kabeneran. Keur kitu teh kurunyung juragan sastra sumping. Barang jol teh ujug-ujug ngaranjug we bari curiga. Jol-jol museur. Dumeh di bumi aya ribut. Kata mah Cep Dudi ngahing-hing ceurik. Tekung sira taros heula, paraak bae ku ibu jua didongengkeun. Ukur di jojo pondokna. Kitu kayan tadi teh. Berisong ali stempel teh disanggakeun ka carogena. Bari sakalian disebutkeun yen ayeuna teh Imas geus init ti dinya. Di asongan ali teh juragan sastra kalah ka ngaranjug. Bari soca teu petot mencrong kana ali. Semu-semu nu haranegeun. Sajongjongan mah melengak. Ai. Geuning apana mah? Sapertos nu Ibu jua teu kebat nyariosna, kaget mireungeuh caroge kitu pamolahna. La ilaha illallah. Helok pupu ibuna, helok. Di mana ayeuna Imasna? Juragan sastra saterusna mureleng kaluar bari satengah tiburanyat. tos teu aya apana? Aduh. Jila ka ibuna, ganjang susulan. Asdi, sadiakeun mobil. Urang kastamplat, ganjang kayaknya. Juragan sastra saterusna paparentah ka supir Asdi. Bari tembong semu-semu gugup. Kek, apana? Asa kira ngartos abdi mah? Ibu jua memang benar-benar teu ngarti ningali pamolah juragan sastra harita. Ibuna, ieu mah ahli stempel nu sejen deui. Dan di apa mah ieu. Ngahaja ku apa teh dibawa dibersihan ke toko emas. Geura tingali. Juragan sastra bari ngodok saku. Ari song teh nya we. Ali stempel herang ngagencrang. Da puguh memang nyangling. Boh ukuranana. Boh mobilna atawa letterna. Es tuning sarua pisan. Da puguh sabuatan. Ai. Nu kapadak ti Imas mah. Tangtos anu kapungkur teh apana?
anu kitu mah. Imas teh boa-boa. Duh, Lis. Iya ibu Lis. Ibu jua ujuk-ujuk nyambat-nyambat ka Imas. Bari mengpekan raraina. Nya, mana orang gancang susu oge kestamplat. Sugan we kaburu keneh. Duh, Imas. Mun nya teh. Juragan sastra bari aja geler teu sabar ngantosan mobil nu kakara ngagerung kaluar ti garasi. Moal lepat apana? Moal lepat deui. Pahingan atuh sarimbag jeung si Cecep. Cecep, hayu ngiring urang nyusul teh Imas. Ibu jua saterusna ngareret ka Cep Dudi. Ngajakan init pikeun nyusul Imas. Mi HP Imam asik. Kuring dekas tamplat. Juragan sastra ngareret ka Mang Asik. Geus teu nunggu jawaban heula. Jerut bae juragan sastra lungsur muru mobil nu geus ngabagug di hareupeun pakarangan. Ibu jua katut Cep Dudi ngariclik nuturkeun. Telila gerung mobil indit teu sirikna nyemprung muru ka tamplat. Bari masing-masing hatena ngaharepkeun muga-muga Imas masih keneh kasampak. Sakolepat oge geus nepi. Tapi lapur nu diburuna geus teu kasampak. Tadi oge barang jol Imas kadinya. Persis beus nu deuk ka Sukabumi deuk indit. Atuh ari celak ari biur we. Mobil maju ninggalkeun kota Bogor. Pikeun juragan sastra katut ibu jua nya kitu deui Cep Dudi ukur kabagean harenegna. Cacakan lamun imah geus dikuncian mah harita keneh oge bakal terus disusul. Cek udag di jalan moal hese neangan geus tangtu bakal disusud ka Palabuhan Ratu. Lantaran ari panyangkana juragan sastra mah Imas teh urang Palabuhan Ratu. Sakumaha nukung si ku Imas dibejakeun teh harita. Kanca dangu sadayana. Imas geus nepi ka Cibadak. Sadatang-datang teh ujug-ujug gabrug bae manehna ngarontok ka indungna bari ngaguk-guk jeurik. Bidasih nya kitu keneh. Imas teu sirikna digalentor. Puguh salilana keur jadi pikiran lantaran aya beja yen Imas geus eueuh di Palabuhan Ratu. Ari ayeuna ngurunyung. Jadi pikeun bidasih mah pangna ceurik teh beunang disebutkeun lantaran kebek ku kabungah. Tapi ari pikeun Imas mah gegedena dilantarankeun ku kajadian basa di Bogor teh. Hate peurih nu lain dikieuna nepi ka dituding maling. Pak Ahria nu katembongna kacida pisan ngolotanana. Marengan nying sreg gigireun bidasih. Amin loba-loba bari montel ka Imas nu keur pagugulung jeung indungna. Cindekna mah saeusi imah Pak Ahria harita teh ngarandapan hujan Cimata. Lain abah teh barang ngadenge Imas geus eueuh di Palabuhan Ratu. Kacida ngarasa melangna.
Nah terus kamana tuh Imas teh? Ari basa kapal ban ratu ngabejaan. Ari pindah dari tempat henteu. Nyihar-nyihar pika melangeun nu jadi kolot. Pahria ngageuri bari ngusapan sirah Imas. Nasaha kitu nu awartos Abah. Yen Imas tos ngalih di palabuhan ratu. Imas nanyakeun, heg manehna cengkat terus neuteup kanu jadi bapak. Bari panun masih keneh ramisak pinuh cimata. Kapan Den Iwan jeung Jang Salim nyarusul ka ditu? Den Iwan mana Abah? Imas teu wudu mani ngajenghok. Den Iwan urang Sukabumi. Sagoy. Imas make poho deui. Kapan cenah anjeunna teh? Nu deuk miharep ka Imas. Saur saha Abah? Imas nyoba-nyoba nyumputkeun kanyataan anu sabenerna. Saur Den Iwan pribadi. Terus terang ka Abah. Malah ti heula pisan mah kungsi anjeunna teh ka dieu. Nyaeta waktu Imas ka Palabuhan Ratu. Maksudna nyusul-nyusul. Dumeh Imas teh geus eueuh di Sukaraja. Barang kanyataan Imas teu kasampak di dieu. Deuh. Matak hawatos. Anjeunna teh meni melengak salila-lila. Atu waktu deuk marulihna. Da harita teh duaan jeung rerencanganana. Ka Abah teh make masihan artos sagala. Tah, kamari ieu nyaeta waktu Den Iwan dibejaan ku Jang Salim yen Imas aya di Palabuhan Ratu. Biur bae ku anjeunna teh disusul ka ditu kadua Jang Salim. Tapi saurna Imas teh geus indit deui. Teuing ka mana? Deuh. Matak hawatos harita mah. Den Iwan teh di dieu nepi ka nangis sagala. Reg Pak Ahria eureun heula nyaritana. Nyeunghap heula. Leres eta teh Abah. Imas bari hate mah lain deui nyeblakna. Ari ras ku dongengna nu jadi bapak nu ngagamarkeun kasatian Iwan ka manehanana. Borok geus nyangka nu lain-lain. Mana horeng Kang Iwan teh kanyataanana mah tetep mitineung. Ari eta nu harita dibonceng ku Kang Iwan teh saha? Imas nanya ka dirina sorangan. Duh, Kang Iwan, hapunten Imas. Manawi teh Kang Iwan teh tos satia ka Imas. Nyana gitu mah. Imas teh moal duit kabur-aburan. Tah. Gitu. Kayaan Den Iwan teh Imas. Lain. Hari Imas teh nah terus ka mana atuh? Di Pelabuhan Ratu teh. Pak Ahria terus nalengteng. Ayeuna mah itu ieu geus pada halegar deui ngeun kari urutna. Ka Bogor Abah. Sanes dupi Kang Iwan teh. Ayeuna sok ka dieu Abah. Puguh we. Malah mangkukna oge. Mentas ti dieu. Bari saban ka dieu teh tara luput. Sok ninggalan keur balanja. Upama teu kacombo di Den Iwan mah. Abah saimah-imah teh mineng ngangkruk meureun. Digawe kula-kuli di pasar teh da geus teu kuat. Tanagana geus suda. Ngadenge pok-pokan bapana kitu teh. Imas ngadadak ngaberbei deui cipanona. Kasuat seuit ku kasatiaan sarta kabelaanana pipanutaneun. Borok keur waktu tadi mah make nyangka-nyangka nyelewer sagala. Tapi buktina ayeuna tetela Iwan teh lalaki sajati. Kitu anggapan Imas harita. Nyata Abah, sayaktosna Imas ka anjeunna teh rada setengah hate. Akhirna Imas ngasongkeun alesan
nu dijieun-jieun. Tama era dumeh manehna teu beda we tinu kakaburan. Satengah teh kumaha Imas? Na Imas teu pati bogoh. Bidasih nemrong. Sanes kitu mah. Eta sanes oge Imas sareng Kang Iwan teh sanes babadna. Beda harkat martabat. Pahria ayeuna mah nu nyelengkeung. Samuhun kitu Abah. Teu kudu dipake silo Imas. Kapan cenah ku bogoh mah moal aya perkara anu mustahil. Bener gitu lain. Pahria geus mimiti biasa nyerengeh. Cariosanana hungkul Abah. Kenyataanana mah teu kinten sesahna. Tapi kumaha engke we atuh Imas. Teu kudu leutik hate. Lantaran ku nilik saneatna mah Den Iwan teh sakitu mika nyaahna. Boh ka Imas, boh ka Abah, emak, oge si Amin. Kela lain ari Imas teh di Bogor teh di saha. Geuning katempon ayeuna mah siga senang naker Imas teh. Pakaian ginding, awak bersih. Jadi asa beuki geulis. Bidar sih teulem-eulem muji. Memang Imas teh harita kabeneran keur make papakean nu minangka menakna. Memang kitu kapalaina ibu jua. Dek ka pasar oge kudu dangdan. Aya alusna bisa terus dipake kalemurna. Nyata mah senang nama senang Imas teh. Pamustunganana mehan unggah balewat tangan. Har, natina perkara naon gitu. Lepen stempel. Pasihan Abah teh ya, nu janten gara-gara nama. Jadi gara-gara kumaha Imas? Nawitana nama. Lepen teh kapendak ku putrana. Ari tos kitu, Imas teh joli tuding maling we. Ajarkeun teh. Eta lepen teh cenah kagungan anjeunna. Sakitu Imas teh susumpahan, yen eta lepen teh pasihan ti Abah. Tapi keukeuh we anjeunna neren-neren. Eta janten helok teh. Aksarana akur pisan sareng dunungan. Anu pameget jenenganana teh Sastra Wijaya, sedengkeun anu istri jenenganana teh Juaningsih. Eta teh kapan sami pisan sareng letter nu aya dina lelepen. Ai bener eta teh Imas. Pahria nanyana teu sirikna bari ngorejat. Bidasih nya kitu keneh. Manehna ngaranjung bari ngareret ka Pahria. Leres Abah. Sanes kawita ti mana atuh eta lelepen teh Abah. Ge letterna teh naha ngahaja gitu. Atanapi mung kaleresan bae di tukona. Imas bari neuteup ka bapana. Geus teu sabar hayang nyaho jujutanana. Alhamdulillah kanca. Jag. Carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.